dan tari jaipong dari Sanggar Jugala yang mewakili wilayah budaya Priangan. Inilah dia tari jaipongan. Sanggakeun tari jaipongan di wilayah Priangan. Luar biasa. Ayo, tah. Aya musik ya, ini mani. Lain kitu le, anu jadi ieu teh bieu dina tarian nyata Kawung Anten. Ieu teh mangrupakeun hiji carita sajarah. Nalika hiji wanoja anu namina Nyimas Kawung Anten anu ayana di Subang, ya. Aya desa Kawung Anten. Tah di dinya makamna ayana. Bieu teh rampak jaipong teh. Nya wanoja anu parigel dina seni bela dirina. Sinergi, babarengan. Si Egi mah teu ngilu, si Egi mah di Purwakarta. Sinergi, mana celi jadi saliwang gitu sih teh. Sinergi, jadi kompak bareng sadayana kaki kiri, lain kaki kiri KB, ke kanan KB, sarua pun gitu deh pemerintah jeung rakyat, oke kudu sinergi. Luar biasa. Iya mah pemerintah ke kiri, aya nu ka kanan ningan. Teu para rugu teh ningannya nu usur teh nu teu nyaho naon, ceceleuweungan ningan mana teh. Aya nu kitu teh, jadi kudu sinergi. Kudu sinergi. Gitu, sinergi lain sinergi teh. Sinergi tuh lihat, pemusik reus pisan nih. Seueur pisan seniman seniwati anu nyararangu teh dia tanya alhamdulillah. Alhamdulillah rencangan simkuring sadayana ieu teh pan. Pak Ismet, aya Riki Borok, Teh Rita Tila. Wah, luar biasa. Pak Dedi luar biasa ngangkat seniman-seniman anu aya di Jawa Barat. Tepuk tangan. Ya, kurang tarik deui. Tah kitu cing sarumanget atuh. Da ieu teh pan hari jadi Jawa Barat nya nya.